Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng patepang deui sareng abdi Irfan Saprudin. Dina danget ayeuna direncangan ku Abdi Wardah Hulia Fauziah. tah dina video ayeuna nyaeta podcast urang Sunda. Ieu episode anu ka sabaraha hiji nya podcast kamari urang tos ngadamel podcast. Tapi ayeuna urang ngadamel podcast deui. Ngabahas naon ayeuna teh? Nah, ayeuna mah urang podcast urang Sunda we kitu. Nya atuh. Hari Neng ti iraha janten orang Sunda. Ti lahir. Di lahir asli pituin. Nya kan orang tuan eta ti Sunda. Ari bapak Sunda. Mama ari Sunda. mak Sunda. Nya. Yeuna Sami. suami Sunda. Janten abdi oge sami pun biang asli Sunda. Pun bapak gitu kene pun ti asli Sunda. Ya berarti Ayeuna gaduh istri oge orang Sunda. kayak keturunanna Sunda. Nya pasti atuh da keturunan oge pasti orang Sunda. Tah mung ayeuna teh linggihna di Bogornya Nya. di Ciseeng. Tah teh maca dina grup Sundanya dina Facebook yen orang Sunda di Bogor teh keur dikekeyak ti ditu ti dieu cenah. Kekeyak kumaha? Orang Sunda di Bogor. Kekeyak kumaha? Tah ayeuna Bogor teh naonnya sudah masuk harus waspada Oh ya. tina identitas kasundaanana gitu. Ai secara umum nama insya Allah di Bogor masih keneh Sundanya. Kemono di kabupaten-kabupaten Ya. masih ini. Cuma di daerah perbatasan sareng Jakarta utama nama tos mulai nanya ngahariwangkeun gitu istilah nama. Pami orang Sunda di Depok makan tos teu walakaya jigana duka aya keneh duka henteu di Depok mah. Nya. Malahan kamari maca berita cenah muatan lokal di sekolah anu aya di Depok kan masih aya bahasa Sunda cenah mah eta teh bade digentos ku bahasa Betawi. Oh gitu. Bingung. jadi Heeh. Betawinya. Mm-mm. Tapi di Bekasi masih aya. Tah Bekasi oge Sunda. nanti keur ngap-ngapan. Sunda Bekasi teh keur ngap-ngapan. Kunaon kitu? Ieu mah numutkeun naonnya pengamatan AA anu jalma bodoh kitu nya. Jadi karena naonnya kusabab urbanisasi teh ya. Urbanisasi orang-orang di Jakarta ke daerah Bogor, daerah Bekasi, daerah Depok gitu. Janten Bahasa Sundana. orang Sunda teh kalinih ka nonnya ka eserkeun Nya. gitu. Tanah-tanahna dijual, dijadikeun perumahan, Nya. dijadikeun perkantoran, dijadikeun mall. Jadi orang Sunda anak teh duka kamarana gitu. Aya orang Sunda nama aya. Tah ayeuna teh Bogor teh keur dikekiak di daerah perbatasan gitu. Tah ayeuna buktina orang di dieu Di Ciseeng. di Ciseeng. Aya orang Sunda oge eta ngan geuningan di lingkungan urang we mah ulah ka jauh-jauh. Nya. Di lingkungan urang ayeuna di dieu perumahan anu di daerah ieu perumahan anyar. Di desa Cibentang tah geninganan tos seueur pisan nya Nya. seueur Di pisan mana-mana deui. perumahan. Nah anu ngeusina perumahan eta teh sanes mung orang Sunda unggul Di tapi di mana-mana. mana-mana di daerah ti ditu ti dieu Nya. di Jakarta seueur deui. Tah
nyariosna teh da sanes ku basa Sunda gitu. Jadina ayeuna budak-budak urang di dieu jadi kabawakeun gitu. Kabawakeun da ari ngobrol bahasa Sunda jeung nu lain teu ngartieun akannya teu nyambung. Soalna kan di dia oge aya orang Jawa. Ya di mana-mana lah. Jadi teh nya mindeng nama ku bahasa Indonesia orang jadi nyarita teh gitu. Tah urang bahasa Nusantara. Tah orangnya salaku orang Sunda pituin. Terutama aya asa aduh kumanya merasa terpanggil gitu ibarat namanya. Nah jadi lamun ditanya ya nah cenah bet nyieun YouTubean Sundaan cenah naonan teh kikituan pagawean kahiji nama di dorong ku naonnya resep nonton gitu di saprak SMA lahnya nonton resep karena mulai karena Susundaan gitu baheula mah emangnya naon sih kayak ning degung bogo neng gosok gitu kayak degung terus wayang naon sih da teresep atuh nya tah saprak kelas 3 SMP mimiti nama aya pelajaran non teh kelas 3 SMP teh aya karawitan tah ti mimiti eta ternyata geuning nya genaheun gitu ai musik Sunda teh genaheun gitu. Tapi neng ti bahasa eta sekolah teresep kana bahasa Sunda. Nah pokoknya di saprak SMP gara-gara aya pelajaran karawitan jadi mulai rada aya nonnya mulai tumbuh gitu rasa karesep kareus karena bahasa Sunda teh karena kebudayaan kesenian Sunda gitu. Nah tidinya mulai resep gitu karena lagu-lagu Sunda gitu karena bahasa Sunda gitu mulai maca-maca deui gitu istilahnya mah gitu. Oke. Ayeuna orang mulai karena naonnya karena materi anu podcast nanya podcast orang Sunda gitu tah pan sakumaha anu ku urang di Uninga nya bahasa Sunda teh aya anu disebatna teh bahasa Sunda lemes gitu geuningan. Nya. Bahasa Sunda lemes di eta heula meureunnan di ayak heula jadi lemes. Tah ayeuna orang baca kalimah ya aya beberapa contoh kalimahnya. Kata itu mah. Beberapa kata gitu cik ayeuna orang pedar gitu. Nah kumaha gitu. Ieu kata atanapi kalimah teh nah merenah atanapi henteu gitu. Ayeuna kondisina ieu cenah situasina teh bahasa Sunda menanyakan nama seseorang saat berkenalan. Cing sok mangga. Ai anjeun saha namina? Lanjut. Gitu. Eta ari anjeun saha namana? Ari anjeun saha namina? Lamun nanya ngaran osok gitu. Asa teu ieu Anjeun saha namina? Emangnya sih sebenarnya. Iya sih, cuman kadang mun neng sok rada asa kagok. Saha ngaran di dinya gitu. Oke anjeun gitu maksudnya teh. Emang sih dina kasaharan dina sapopoe nama paling kieu amin lamun nanya kieu. Nu kakara kitu nya. Amun ka palingnya saha namina gitu. Namina saha gitu. Misal ka lalaki. Saha nami teh gitu paling gitu oke kan? gitu. Amun ka awewe saha nami teh gitu. Teh saha namina gitu paling gitu oke. dan neng oge. Ari anjeun saha namina. Namun kalimat gitu mah emangnya sih bener cuma coba cik di pamirsa sadayana sok pernah mendakan tanya kalimah siga gitu ari anjeun saha namina. Nami abdi. Bahasa Sunda mengajak seseorang cenah. Bro, hayu orang ke kantin. Lamun orang Sunda mah lain bro atuh. Naon tapi
Coba nih lamun ngajak ke babaturan ya. Ayo orang ke kantin, bro. Ayo orang ke kantin lain, bro. Ayo orang Sunda mah. Nanya. Pakai iya akang ya atau teteh gitu Tuh. ya. Kan ieu mah bahasana lomanya. Bro, ayo orang ke kantin lamun orang Sunda mah kieu. Wah, Ayo lur orang ke kantin Oh, gitu. lur. Lur, makanya teh lur. Lur teh tina kata dulur, tina kecap dulur. tapi neng asa tara pakai eta. Ayo lur gitu. Namun awewe mah nya meureun naon nya. Ayo orang ke kantin gitu. Iya paling ge gitu kan. Ayo girls. Girls. Bahasa Sunda menanyakan keberadaan seseorang cenah. Upami anjeun keur di mana ayeuna gitunya. Terus si ari lamun sakalimat dina sapopoena mah kieu paling. Ke di mana lur? Atau kieu Ayeuna nuju di mana? Nuju di mana jang gitu atau kieu nuju di mana jang gitu biasa. Nya teu ganggu eta kata anjeun. Biasana anjeun ari anjeun gitu eta mah sikot. Amun dina Kaku, pake aneh. dina obrolan mah asa kumaha nya ge asa jarang make kata anjeun dina obrolan mah. Eta mah biasana Ari sok dina- dina lagu, Ari- dina kalimah sastra, dina lagu, dina puisi anjeun. Bener nya. Anjeun datang deui gitu biasana. Bahasa Sunda menyatakan cinta kepada seseorang. Abi bogoh ke anjeun. Henteu tara kitu da. Kumaha? Anjeun teh diganti langsung ku ngaranna. Misal ngaranna teh euis gitu. Abi bogoh ka euis gitu. Atau abi bogoh ka neng. Nya geus Abi bogoh ka ece gitu. Gitu. Kak teteh. Ka teteh gitu paling. Tar ka anjeun. Dina lagu biasana emang anjeun. Nya na lagu na puisi. Pang bahasa Sunda menyuruh seseorang coba. Pangmeserkeun jajan ka warung. Biasanya pakai ini kata apa sih? Jang misalnya gitu kan ya. Ya meureun Pangmeserkeun. lamun dititah ka warung kumaha ku bapak. Neng pangmeserkeun tarasi ka warung gitu kan. Pangmeserkeun jajan ka warung. Naon sih ieu teh pangmeserkeun jajan ka warung. Yah nya Nya amun bahasa Sunda anu lemes nama muhun. nuhun. Muhun gitu. Nya oge mun nya mah naon nya? Nya nuhun sami. Cuma anu lebih halus nama muhun. Bahasa Sunda manggil seseorang. Ayo balik ayeuna. Bener sih, sering dipakai. Tapi neng uih biasana. Hayu uih Nya gitu. eta berarti halus eta. Hayu uih ayeuna. Halus nah gitu. Nah, bahasa Sunda menyuruh makan ke seseorang. Mana? Oh, kadieu atuh orang tuang bareng sasarengan biasanya. Kadi atuh hayu orang tuang sareng gitu. Kecuali mun bahasa kasar. Mun ka babaturan, hayu orang dahar, hayu rek dahar mal gitu. Kadieu bareng gitu kan. Hayu dahar euy gitu. Kasar lain kasar sebenarnya hayu orang loma. Lama. Jadi ayeuna mah kan dina UBS teh anu dibakukeun teh cenah aya 2 jadi teh lemes jeung loma gitu. Jadi bahasa kasar teh asupna kana loma gitu. Sebenarnya mah kieu nya kasar halus teh relatif sebenarnya mah tergantung orang jeung saha nyaritana. Lamun jeung kolot nya meureun pake bahasa anu halus. Malah amun anu geus akrab pisan mah geuningan jeung kolot oke kadang make bahasa loma gitu. Nah lamun jeung babaturan bisa make bahasa loma atanapi bahasa nu kasar gitu. Nu kasar oge misalkeun sia rek ka mana gitu.
Tah amun jeung babaturan anu geus biasa anu geus akrab mah eta teh lain kasar tapi bahasa akrab gitu. Nu penting mah urang bisa nempatkeun gitu. Mohon Cok ras nyandakeun sapatu abdi nyalur. naon atuh sing Pangnyandakeun sapatu abdinya. Masih kacirin teu tulisanna. Pangnyandakeun sepatu abdinya di luhur. Pangnyandakeun sepatu abdinya di luhur. Bener sih bisa Bener. gitu. Tah rupina mung sakitu bae nya. Sakitu heula podcast orang Sunda anu kapidangkeun dina danget ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos dicarioskeun ku urang sadayana tiasa aya manfaatna kitu nya. Hapunten tina samudaya kalepatan. Hatur nuhun tina perhatosan. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.